Siap, biasa 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa jama'a bainakum fi khair buat my brother Seva dan my sister Vera. Semoga pernikahannya bertambah, bertumbuh, berkembang biak, berkembang baik, dan berkembang beak ya. Bahagia dunia akhirat til jannah. Sakinah mawaddah warahmah. Sama wa bukan sama-sama main WA. Mawaddah warahmah. Oke guys. Sukses ya. Satu dua bis A dua A dua A dua C los satu dua A C C los satu dua A los satu dua C los satu dua A. Siap, biasa 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa jama'a bainakum fi khair buat my brother Seva dan my sister Vera. Semoga pernikahannya bertambah, bertumbuh, berkembang biak, berkembang baik, dan berkembang beak ya. Bahagia dunia akhirat til jannah. Sakinah mawaddah warahmah. Sama wa bukan sama-sama
mustami, bapak-bapak, ibu-ibu yang bersemangat hadir melangkahkan kakinya mengucapkan selamat datang kepada hadirin semuanya. Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa mata acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan hadiah tawasul yang akan dipimpin oleh Ustadz Daiman Maskuro. Yang selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus nanti memimpin sholawat Nabi yang akan disampaikan oleh Ustadz Aceng Solihin dan Ustadz Asep Arifin. Dan yang terakhir yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Evi Effendi yang hari ini alhamdulillah sudah hadir, sudah berada di tengah-tengah kita, dan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan manfaat apa yang ada pada beliau, berkah sehingga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak panjang lebar, kita mulai saja mata acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mengawali niat hadirnya kita agar bernilai ibadah di sisi Allah, mari kita mulai bersama-sama dengan memohon perlindungan dan juga memohon agar dibersamai oleh Allah dengan bersama-sama mengucapkan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu hadiah atau tawasul. Dimohon kepada Ustadz Daiman Maskuro untuk bisa memimpin sesi mata acara yang saat ini. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fahamna Sulaiman wa kullun atainaha hukman wa ilman. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم القلب وديني إن الدين عند الله الإسلام ورزقي يا حي يا قيوم اللهم إني نسألك تشفعت بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan taufik dan hidayahnya pada malam ini. Allah memberikan kasih sayangnya pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yaitu Bapak keluarga besar Bapak Sonson Ibu Yuni. Tak lupa sholawat serta salam kami limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya mengharap ridhonya, mengharap syafaatnya dari beliau, yaitu Allahumma inni nas'aluka tasyafa'tu bi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kami mengucapkan tasyakur binikmah, yaitu atas pernikahannya Adika dan Teh Pera. Mugia anjeunna dipasihan samawa sakinah mawadah warohmah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari keluarga Bapak Sonson mengirim doa untuk ahli kubur, kita bersama-sama untuk mengucapkan istighfar, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qalab khilati adrikni ala hadiniyah wala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah hadiah ila haratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah, Muhammad Rasulillah, Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ala auladihi wa dzurriyyatihi wa syahabati Abi Bakar wa Umar wa Ali wa Utsman radhiyallahu anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah dari lahar Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailan bi barakatihi wa karamatihi nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, nas'alukal barakah wa syafa'ah wal karamah. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokah fi rizki wa barokah fi rizki wa barokah fi rizki. Al-Fatihah. A'udzubillahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususun larwahi ahli kubur Bapak Udin bin Nafsir wa khususun larwahi Sawi bin Qasiyah wa khususun Gadi Karno bin Komar wa khususun ila Rufi Komar binti Bulan wa khususun larwahi Arif bin Odih wa khususun ila Rufi Nafsir bin Bulan wa khususun larwahi Ici bin Bulan wa khususun ila Ruhi Ala bin Karno wa khususun ila Ruhi M bin Nafsir wa khususun Alfita bin Teguh. Allahumma gfir lahu warhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Pak Ustadz Iman Syuro yang telah memimpin hadiah tawasul. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan bersama Allah berikan kebaikan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran sekaligus nanti memimpin sholawat kepada Ustadz Aceh Solihin dan Ustadz Asep Arifin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Semoga kebersihan kebarakatan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan ya Allah syafaatul Rasul wa karamatu waliyullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan teraskan dan sholawat Allahumma salli wa sallim wa Tebalarkan itu tuh pada tuh ada Rasulillah
Alhamdulillah hadir ribuan subhanallah barakah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ajeng Solihin dan Ustaz Asep Arifin yang sudah melantunkan tilawah Quran dan juga memimpin kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan wasilah dari tilawah dan salawat yang sama-sama kita kumandangkan
menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kepada Bapak Ibu semuanya, tiba saatnya sesi agenda yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Evi Effendi dari Bandung. Selama dalam penyampaian, mari kita simak dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan manfaat dan karunia yang akan Allah berikan di pertemuan kita kali ini. Bersyukur Aadika dan Teh Vera memilih untuk segera melangsungkan pernikahan, membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi ada juga yang sudah usianya tidak muda lagi, masih belum juga menikah. Dengan naon sih? Naon gitu. Kaitan kepada Ustaz Evi Effendi di saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa syukranillah wa ala ni'matir zahirati wal batinah alladhi amarana bi'tisami hablillah alladhi khalaqa dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bitaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Batulah patali sareng tema nu bakal dikapayunkeun bab pernikahan. Ayatnya tadi dibaca oleh Koril yang luar biasa enak bacaan Qur'annya. Semoga Allah merahmatinya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina waj'alhu lana minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna alaihi wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat tentang rumah tangga. Urang cana ke nu deet tapi ngepret, setik tapi nyiwit, khususon kanggo panganten baru. Kang Sefa, my brother, apa brother? Balad udar-udar. My sister Teh Vera. Ini bekalannya nih, Pak Ustadz ngadoakeun. Ayatnya tadi di An-Nisa. Ayat pertama di Ar-Rum, ayat 21 nusok ngaondangan. Di Al-Zukhruf ada Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Inilah bahasa Purwakarta nama. Sok Kang Sefa, sok Teh Vera, nubari nu baru panganten. Rumah tangga teh ibadah. Nan ulah jadi sinetron Indosiar akhirnya aku menangis. Udkhulul jannata, masuklah engkau, antum wa azwajukum dan istrimu, tukhbarun ke dalam surga secara berbahagia. Well, itu senada dengan ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'an bainakuma fi khair. Kalau nu baru ayeuna
urang manubari barakallahu laka wa ahlika wa man. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Daramang sadayana beungpeung gaduh wudu ke salat isya keur safar di Bandung ka Purwakarta cenah Allahumma tarawadu Rasul amanah al-amin dapat dipercaya. Rasul pernah bersabda, Kang Sefa Teh Vera, doa yang diijabah, percepatan ijabah tidak ada hijab itu ada di beberapa waktu. Satu antara adan dan qomat. Antara apa? Sok nanti diulang, yang bisa menjawab boleh pulang duluan. Jadi kelas lain. Doa anu seukeut ngalacat tereh ijabahna eueuh hijab eueuh halang hiji sok mangpaatkeun waktu adan dan qomat. Maka salat tepat waktu berjamaah teh utami. Afdhalu a'mal as-salatu fi awali waqtiha. Keren-kerennya amal adalah sholat tepat waktu. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Well, hayang gaji yang rizki, hayang gaji yang rizki. Gaji mah kolesterol. Sok loba ngadargas, dah heuras beuheung teh. Rizki mah weningkeun ati lobakeun silaturahmi. Sok ibadah ka Allahu Rabbi nu mere rizki. Antara adan dan qomat, ketika sujud perbanyak doa di dalam sujud. Fa'akhir doa di sujud. Doa setelah sholat, doa indung ka budak, doa budak ka kolot, doa salaki ka pamajikan, doa pamajikan ka salaki, doa ketika hujan turun tong nyariin status Bu Yuni. Hujan ngosek bantuannya ikan popoya, mending pakai ngado. Da orang dia menyari awak muntunya status kok. OTW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa syukralillah wa ala ni'matiz zahirati wal batinah alladzi amarana bi ittisami hablillah alladzi khalaqadz dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bi taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Batulah badali sareng tema nu bakal dikapayunkeun bab pernikahan, bab pernikahan. Ayatnya tadi dibaca oleh orang yang luar biasa enak bacaan Qur'annya. Semoga Allah merahmatinya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa lana minhu ma zahirna wajibna tilawatahu alaihi wa rafa'na ya rabbal doa nu teu damang sing disarehatkeun poh lahirna poh batina sing dijaraukeun tina bala bencana rintangan halangan haluman nya fitnah punten ambe teu karagokna dengikeunana da rame wae di sosmed mah Ustaz Ebi teh bener teh berita nungulan budak teh hoak kiro. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Tong jara di Ustad, kayak aing loba saingan. Ustad jara di orang dieu geus. Melak pare masuk jadi jukut, melak hade masuk aya putut. Mun urang keur mabok, keur geut, keur maksiat, can tobat, masih maksiat, moal aya ngahujat demi Allah wani diriungkeun. Mun urang geus ajar hijrah, tobat, pasti melak pare mah jadi jukut. Tapi melak jukut mah moal jadi pare. Aya nabi nu teu diuji. Pabege diuji Ayub ku penyakit kulit menahun, Yusuf dikuncrungkeun ku dulur-dulurna, ku lanjut-lanjutna ka sumur harita. Nabi Nuh ku budakna, Nabi Lut ku pamajikanana, Asia ku Fir'aun ku salakina, Ibrahim ku bapana. Cik orang dia ujianna belah mana? Ustaz ku salaki rudat yang geus sedekahkeun. Jadi berita itu hoax biasa. Patutup ku ojol untungna teh.
ceria. Jadi Kang Seva, Teh Vera ingin sukses. Saya mau tanya nih, ingin kaya, ingin berkah? Orang berkah itu pasti kaya. Maka doa pernikahan, doa nanti barakallahu laka. Nah, kak itu, punten kepada guru, kepada ustaz, sedikit belajar bahasa Arab. Kak mah domirna, objeknya, hitobna teh kalalaki, munki ka awewe. Barakallahu laka berarti ka Seva. Nah, kalalaki heula doana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mun lalakina bener, biasanya yang dipimpin aja bener. Mata awewe sok ngagorowoki Bu Yuni. Da awewe mah kumaha lalaki. Keren. Terus mun awewe ngadat sok lost control. Buaya. Hati-hati ya, buaya ge di kana. Tulis dan status. Bener eta teh lalaki teh kumaha awewe? Catat teh. Ada dua perempuan yang dipimpin, dua orang soleh tak tanggung kekasih Allah yang memimpinnya, Nabi Nuh, Nabi Lut. Dua nabi ini punya istri, tapi pamajikannya kanara. Istri nabi, maka menjadi ustaz sing kuat mental. Wah, juga dunia ceramah kama mana, tabligh akbar diondang kama mana, tapi pamajikannya mah rudet ruwet ribet-ribut. Cing, tong gandeng, gendak ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta. Jangan ingin dinilai, yang penting bernilai. Urang mah saha atuh piteng berjalan kelas nabi saja. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam punya istri, dua nana asup neraka, berarti mentah tatuduhan awewe kumaha lalaki. Well, awas bendik curug balas tunjuk, nunjuk batur, nutiru nunjuk manehna. Awewe mah kumaha lalaki cantang tuh. Aya awewe nu dipimpin ku lalaki sasar Fir'aun kelasna. Asiana mah ka surga. Dua tong sini salahkeun. Aya nu ekstrim Kang Haji. Ieu mah awewe teh nu mimpin, tapi solehana dijieun aran surat Quran Siti Maryam ka salakina. Soleh dan luar biasa. Jadi Ustaz nu ideal atau Ustaz nya Ibrahim nu ideal mah tuh salaki pamajikan anak Kang Seva, dua anak nanti kabeh asup surga. Barakallahu laka, sing berkah juga Ibrahim kama barokah anak Ibrahim. Naon ai berkah? Tingali tiap salat sahawaya sunat wajib salatna pasti aya sholawat Ibrahimiyah. Doa nang ngocor ngakewor teu eureun-eureun. Kang Seva teh juga kitu. Maka doa panganten teh naon Bu? Tadi pas di akadan langsung bareres teh naon? Allahumma barik lana kana dakwah. Barakallahu lak. Sing berkah anjeun. Nah kalalaki wa baraka alaika lamun saebana bener mimpin make tauhid Vera otomatis nilu mun Verana tumut turut sami'na wa ata'na. Jadi lalaki mah Bu tugasnya berat curhat ieu mah nyeuseun Teh Vera ku Seva, moekeun ku Seva, ngakeun nyangu ku Seva, hanteurkeun budak ka sakola ku Seva. Teh Vera mah hiji taat, mun Seva roream gawean kabeh. Well, da jika nya atuh awewe mah salaki di jalan kene jaba macet di WA ADMN ke salaki nanti MCT di mana mencret rusuh gas di motornya di gas rusuh tuturubun muru ka imah. Ada apa mama? Ini dari pagi nangneutkeun sangu gas beak eueun masangkeun siganunya ahnya nita ka salaki. Hati Pak, kajebak Pak. Bila anti kantor tuturubun kita masangkeun gas, pas masangkeun budaknya kita mundur. Dedek mundur, si ayah ke masangkeun gas. Paham bener maksudnya? Biarkan si ayah yang mati sendiri. Sadar teh sih. Pak berumah tangga mah mun teu dibahas mah loba nu kabeureuyan. Ya, Teh Vera sayang sama Kang Seva, sayang atuh Ustaz, makan niat tambah tekad sama dengan akad, aku tambah kamu sama dengan kita. Awalnya kan kalian tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi sekarang memiliki kesamaan di kartu keluarga. Anjay. Maka didoakeun ku pernikahan Seva sareng Vera anu jomblo sing barang
isi mixuy ya. Tapi ngaranna jodoh juga senal capit Pak. Mun teu pegat dicokot batur. Jadi status lumayan. Kadang jodoh itu seperti sepatu. Mun sanes tong dipaksakeun lecet. Ustaz, bukankah jodoh yang mendampingi kita ini adalah tulang rusuk kita? Iya. Tapi kenapa ada yang cerai? Berarti tulang rusuk rentalan. Ai pelakon kan naon pelakon eta mah tulang kaleng teman. Eta cenah nu kawin deui jeung berarti tulang tulung. Barakallahu laka, sefa dulu. Amin. Si berkah kan sefa. Wa baraka alaika, kalau sefanya udah berkah, feranya ke bawah berkah. Tuh, seperti Ibrahim dengan Siti Sarah, Ibrahim dengan Siti Hajar, berkah. Oke, boga anak didoakeun Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami. Pasangan itu bukan hanya pas diangan tapi di kenyataan. Rabbana hab lana, ya Allah anugerahkan kepada kami min azwajina, dari pasangan kami, qurrata a'yun, yang melahirkan anak cucu keturunan, qurrata a'yun, yang menenangkan hati. Gue resep dan ningali budak letik bisa ngaji nyage cadar sapanya yang nyiwit bari mere duit. Pak Ustad amaya kaca alut anin nabai langsung goreng 100.000 budak saha ieu. Lima budak teh cileupung aya ucing di tarasonan pohon. Itu abrak-abrak ya. Aya entong di leuyeung. Resip eleh pager gulingkeun pot bahat dibahekeun. Da langsung spontan goblok budak saha eta. Palingan cek orang Purwakarta, anak cara kadata sawala, anak cilaka, kolot sokababa, sing saroleh. Karena bumi ini akan diwariskan kepada orang soleh. Surat 2 105 Al-Anbiya. Walaqad katabna, kami ngusnien perjanjian dina kitab-kitab kami. Fi Jabur dina Jabur, baza zikri di Lauhil Mahfuz, urang can aya yang dijieun perjanjian ku Allah. Itu bisa dilanggar, dirubah ku sawae di mana wae. Sadajan kumaha wae. Surat 2 105 Al-Anbiya, screenshot. Capture. Anal Allah saya tuna ieu bumi Purwakarta rek dibikeun teh ka sefa, lamun sefana yarisuna ibadiyas sholihun. Pertanyaannya buat ibu-ibu. Bukan anak yang soleh yang pintar. Orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar minum tolak angin. Sok tinggal gerak iklannya berbagi gitu. Orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar minum tolak angin. Tuh di Sukamiskin di LP yang paling tertirium kita lalahan. Fir'aun pintar kan Sefa. Korun pintar, Sya'labah, Syadad, Hamam, Tutangkamun, Abu Jahal, Abu Lahab paling pintar. Tapi kan itu menang ridho Allah ku sabab dosa menang ridho Allah. Sing soleh ayat kitab Riyadus Sholihin. Soleh mah tiap salat di absen Bu Yuni. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Sing soleh. Mun awewe sing soleh. Menang segala rupa. Bumi teh dibikeun kanu soleh. Lain kanu pinter. Maka pertanyaan balik deui. Hayang gaji hayang rezeki. Lobakeun silaturahmi weningkeun hati. Tong rudet, tong ruwet, tong ribet, tong ribut. Ulangi. Tong rudet, ruwet, tong ribet, tong ribut. Ulangi. Tong rudet, ruwet, tong ribet, tong ribut. Ngelehan mah lain eleh. Well, mun aya nu gelo nanya jawab dong. Sakali deui. Mun aya nu gelo nanya jawab dong. Ini tong ini kedua anjing ngeuceut. Sarua gawe sih ngobrol jeung nu gelo. Ceuk, mun aya anjing ngagogog deui tong. Tuh, aya anjing mah sanggup. Mun aya dikotok di jalan kumaha? Nyalain kahar tong ditincak, kenah heuras suku sok. Dan dicak dikotok mah suku teh sok. Heuras beda jeung dicak paku suku teh kaluhur. Karena kuti kotok mah ibu nu beunangna kolbu. Da kabeh ge sarua lah orang Bandung orang mamana ge ngaran jelema mah sakarakter. Pernah ngorong? Kunaon ngorong tara langsung dipikeun pas dipagaweun heula. Tok ngaku. Nah di kieu-kieu lain pengalaman kenangan batu.
Sekali cak dikotok sebutnya jauh berat pada kitu kene cai mah jalan jika ngorong pakai wirid heula nah di kieu kana leutik mun gede mah kan kabayang teh liang irungna segede kumaha kamana we ceramah mah asal dibayar so usaha dibere tiket umroh pulang pergi jalan kaki cung teu pernah musiat apa musiat kabeh ge pernah ngana anu ngaku jeung nu henteu apa musiat itu jeung babaturan teh nya nu teu kakemot teh teh karakter maka ayat-ayatna wa khalaqnakum ajwaja kenapa Sefa dan Vera dipertemukan ku Allah karena tabiatan sakta tabiatna berbeda harus siap dengan perbedaan awewe banyak menanya masalah teh cerik nyen status sok pun budak tidak gor kali ditulungan kadang garos siksa nyarekan salakina ayah aduh nyawa jejer wae eta si dede digeleduk kana juru tembok getihan si ayah mah lelaki tidak bercerita langsung sigap ditangkep diletak ngocor kene dan soplasan ngocor kene bawa ke puskesmas ayo lalaki iraha cerita pas di rumah sakit poho teu moal duit ayah cerita yang telat jadi Vera Sefa harus siap dengan tabiat sakta yang berbeda itu dah memang segala distatuskeun segala dibeja-beja tong comel loba ieu teh cicing mun bebeja urusan rumah tangga mah ka Allah tong kakolot karunya si mamah teh dimimiti orok ngarorok ngadidik dileutik sok kita buyuni dulu tadi investigasi wajib Sepa teh budak kasabridi nganiji Ustaz. Sepa berarti cikal posisinya. Cikal teh singkat cerita licik nakal. Pangirina ngaheujeunkeun lagi. Demi Allah kok. Saya pernah ngobrol jeung si Mama. Ma ai pangirina ngajeru ku saha? Kumaneh atuh cikal? Cikal mah licik nakal. Nah aku eta pangirina loncing. Gejed kene kesed kene peren kene mamah teh keur gadis mah hitutkeun ngeunaheun Garut saprak boga anak loba jadi malambong gaer eking di bobok entar sini Sepa Kak Vera teh keur gadis nama ih nage ngeunaheun strip memang boga budak jadi Coca-Cola nah ini Coca-Cola bakas mah sinya kasih mama eta bebeakan tinggal ngahajatkeun urang edan kieu jumpa bakso tahu ade Astrid teh adanya sukanya kuno mah diduekeun suka minang sabang kemari umroh bareng jarang seng catatan tinggal ini rumah tangganya sukses ibumu tilu kali ibumu kenapa 3 kali ngandung bisa tuh lalaki ngandung lalaki mah bisa ngandung di sana nyandung ibumu yang mengandung maka menu hajat beita leuwih sok aya elektunan organ tunggal aya makhluk Allah nu sakti hirupna dengan satu organ ada makhluk Allah nu sakti hidupna dengan satu organ sajik artis organ tunggal organna tunggal pun duit leuwih Bu Yani pasti Bu Yuni nanggap organ tunggal sok aya lagu keramat Oma Irama hei manusia siapa manusia bukan Vera manusia bukan hormati ibu lain dia panggil si mama hormat lahir segala dialog yang melahirkan hiji hamil bisa tuh bapak-bapak hamil jika nu hamil loba cowok prenagen si bapak teh keur ngaranna mah kasep enak mau disidik-sidik ke sare jika roti kabeh mana banget mana betul can kerek mah Sepa sekarang Sepa masih ganteng nanti 2 tahun 3 tahun 4 tahun sampai punya anak bentuknya nggak gini lagi akankah kamu masih cinta sama dia ibunya apa salaki halo ibunya apa salaki aslina wani dirungkeun nah hamun lilir tengah beuting sok aya ekspresi ngabidik gigi ningali beungeus salaki teh aya kitu tah
Awas cintamu berubah. Ustaz si Aa teh kang son-son teh keur ngorana mah kasep. Pas datang kita sikap Purwakarta apel ge impet-impet hayang hidup di ruang tamu ge uluman aliman. Ayeuna mah kada beungeut pamajikan teh seduh. Sebret. Sebeli dicurhatkeun di grup WA ka Ustaz. Ustaz kunaon lalaki itu tarik nya heueuh da deukeut ka nu mik cai teh. Belah mana mikna eta nu kakejat kula kolakau. Ah cenah Ustaz awewe ge anu sok ngabrewek berarti deukeut ka nu ampli cai teh. Ibu-ibu mah kepo nu kitu aya tanya kuy. Awas ya romantika rumah tangga teh Vera. Sengaja aku Pak Ustaz pengalaman ini ceritakan experience the best teacher karena pengalaman itu guru utama belajar kepada orang tua. Ibumu yang mengandung bisa tuh lalaki ngandung tong gede hulu bising tasuk kalem tong borong ngajuru sakalian panas dalam mising teh haske omeh beli eta mah ku betadine rapet deui. Awas laki-laki tong gede hulu, ibumu yang mengandung, ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, ibumu yang menyusui. Bisa tuh lalaki nyusuan nyusu jago aya budak saya isuk-isuk cerik datang Ustaz ke dia pangrupiahkeun orok abdi di jam 3 subuh teu daek nyusu hadieu ibuna diambean teh rokok urut si bapak kumaha heula cek di kumah mah laekeun budakna teh Yogi kituan eta budak keluar tina cium indungna nolol Pak ngaleueut sok saya aing ABC ngarasa kajasaan meureun. Seva Vera jaga si mama. Well, ayo hari ibu menila lebay. I love you ma. 22 Desember hari ibu Mother's Day. I love you ma. Aku cinta padamu ma. You are my everything. Kau segalanya aku. Si mama langsung komen, nya segalanya aku mama. Nyesel sepatu ku saha. Nyesel kaos kaki ke saha balik sekolah. Seragam istrika, mama segalanya, nya segalanya aku mama. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya. Mun munyung kudu ka indung. Sok mah 3 bieu nelpon heula. Mah epi ka Purwakarta. Siaman lah, hati-hati nyampinya. Siap. Saya sampai di sini doa mama sama siapa? Nah, gambar epi mah bakal aya di mamana ieu keur begang geus ieu. Teu dina TV baheula. Gambar ayah di kemana sacidung itu sakecap nyata na bujur truk aya tutup tabeng sawau banget teh teh kitu wae teu nanaon ngananaonan asa wawuh kata-kata teh susu we supir trukna teh mang eta gambar saha di tukang Ustaz tapi Effendi kan uje Ustaz Jepri Wah Ustaz Adi Hidayat Wah Ustaz Abu Somad Ustaz Effendi temenahan untuk ibu kabudak menyarekan kudu jadi doa ulah saceplakna siapa jika bapak siap monyet langsung cebudakna teh imamah berkawin jeung sunggokong aja jadi budakna keras sakti doa ibumu dikabulkan Tuhan. Gambar Evi mah kaya di mana na iklan UMKM, na iklan Cimoa, na iklan sebab tadi yang banget bari teu mayar royalti. Evi mah cenah dahar ka mamana moal mayar ka bulu haji Evi tara mayar da palu. Nya pokona beungeut seuseuh. Beungeut teh lain diedit, dirawat. Epi maka mamana lo banunya umroh tinggal ngomong luar negeri pulang anting gratis gambar pabalatak di mana-mana tiap ngaji tiap diprint 3 hiji mangsa sih orang dinya konang deui urang hayang kiih nu hajatna keuriweuh teu cenah dipengker kiih mah ditingali di kanan hayang eta tiungna kurut ngaji urang paingan arah teu aya beungeut urang keur melong urang keur kiih jigana urut pengajian tahun sabaraha salaman kan gitu doa saya tak doa indung kan gitu doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya hati-hati mengambek semua mau mengambek abi sing jadi ustaz sing jadi ulama lalaunan diijabah wae
Bila kau takut Vera, Kang Sepa, pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Kapan terakhir tergopoh-gopoh datang? Tadi kemarin pasti akadan. Kita gini kita ku MC. Udah. Kapan terakhir mencium kening ayah dan mama? Mana Kang Sonson mana? Si kadia kapayun kadia papa hajat kadia. Sepa, Vera, tepuk tangan buat keduanya. Mama kadia. Ima kudu ngaji nih kadia. Iya tuh lu boga aja. Dia rame berkah ulah ngomong gua jeung praktekna. Kayak nu nyata masuk. Ngaji nya bagja tuh boga budak teh karutan. Tok kadia. Teu kudu mayar nu mah. Tok, Sepa kadia. Hari Mama Sepa ada nggak? Mama Sepa, Mama Vera ada nggak? Mama besan nggak dari tadi bu? Si ayah mana si ayah? Sok kesini, kesempatan ini. Sok nu ayah Vera. Kapan terakhir Sepa dulu? Kapan terakhir memeluk ayah? Bisa jadi ini kesempatan terakhir untuk kamu memeluk. Doakan ya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli hikmah. Cium keningnya, perhatikan wajah ayah, cium kening ayah. Kapan terakhir melihat wajah mamah dan ayah bekas apa kerjit jahitnya? Tak mengkhawatirkan kalian takut sebahagia sampai malam ini. Betul mah? Sok ayah, tepuk tangan buat ayah dan mamah Vera. Sok Vera, ke ayah dulu. Minta maaf, mau menjalani hidup baru, cium kening ayah. Sok, minta doanya. Sepak ke mama. Sok. Lebih habli minas sholihin. Sok, kudu lebaran wae. Sok, tuh kan enak banjir air mata. Sok, tuh. Aku ingin memanggilmu ayah. Bagaimana kalau ini wajah terakhir yang kita lihat? Sok, itu kan lepas enak. Sok ke mama, siapa? Ke mama mertua. Nggak ada mertua dalam Islam. Tidak ada istri kita kalau tidak dilahirkan. Cium kening mamahnya. Sok. Fer ke mama, Fer. Biarkan Sepa ke ayah. Minta doanya. Ridullah fi ridul walidain wa syukhdullah fi syukhdil walidain. Kapan terakhir memegang tangan ayah? Pegang tangan ayah. Coba pegang tangan ayah, pegang tangan mama. Bekas apa keras dan kasarnya? Bekas memperjuangkan kita. Ya, sok dan tidak ada. Kapan terakhir sujud kepada kaki kedua orang tua kita? Sok disaksian pusararea ame salamet dengan. Sok sarujud sok. Sok sujud. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama. Sok mah doakeun mah, luk doaan ya, luk ji. Kami bahagia dunia akhirat. Tepuk tangan buat pengantin yang dapat doa dari kedua orang tuanya. Bahagia alayakan. Sok boleh kembali ke alamnya. Sok. Tuh menangan kan dia ngaji itu punya. Sok. Sukses ya Pak. Pak Ustadznya suksesnya kikituan kasih mama. Kapan terakhir menyuapi mama dan ayah? Ingat terletik si mama, si ayah muda. Kapan kita mengejar orang tua? Hayang rumah tangga sukses, udah nggak ngaji dua gana. Tapi itu apa aksesnya stres ngandalkan akses di BPJS. Mun hirup bayang sukses buka akses lobaan CS, job at progress, tong loba HS, kena tiis 3S. Tak cek si mama epi, mama ridho mun epi maut dina ridho Allah. Asal mama ridho epi siap. Tulikeun dakwah loba fitnah ge bae da Allah mah apaleun keun we nu ngewaleun mah da ka surga mah teu ngaliwat ka ibasi eta kan nepi ka dieu alhamdulillah ridho ilahi karena ridhonya murka ilahi karena murkanya ta eta lagu keraman
Namun aya masalah teu anggeus rumah tangga geus sekian lamanya utang teu lunas, resah, gelisah, gundah, gulana, melau, risau, galau, kacau, datangi orang tua kita yang masih ada. Ibu hayang nyaho hargana kolot ngobrolna jeung budak yatim. Mun yatim inget ka kolotna kumaha nahan cipanuna. Jadi saya ceramah sebelum kesini bersama tunarungu. Itu bisa ngadenge, itu bisa ngomong, tapi pakai bahasa isyarat akhirnya nyambung. Apa cita-cita kalian selama hidup? Kalaulah Allah bisa memberi sedetik saja mendengar suara yang ingin aku dengar, suara ayah dan mama. Akhirnya araya kene digeroan ku mama, jang, tahu lah cuma ngageroannya kau salah panggil, sudah gunde. Kan ibu-ibu besok aya nu ngeluh, Ustaz budak nu pertama mah abi teh hiperaktif cenah. Motra terus era budak tangga kusi cikal ibu istighfar kenyana ibu rusuh tenang. Udah salah kita gawe di Jakarta pulangna 2 minggu sekali, sebulan sekali, kadang sok sono sok ngabongohan doayan yang pantok gabruk dia entong lapar palingan budakna rusuh tas si bungsu mah kedua dari ibu nangis sekolah terus menopause layanan salah kita bari nyalipsik we ya urutnya beres dengan rek itu wae teuna naon ngan teuna naon ngan hirup tong kagok tapi tong ngagok mun teu nyaho tong nyanyahoa tong eraan tapi tong era mun teu wani tong wawani ya komo kakolot bentar teh Vera dangdan sing geulis sing seungit sing glowing siga penting ieu pertahankeun. Ibu-ibu rek ngaji aya Ustaz Epi dangdana ti asar wangi nyaho ieu. Tingali anu make foundation, make blow on tuh. Make bulu mata Sahrini. Make tarasi seutik teh. Anu make bulu mata Sahrini tadi hiberholan yang anu bulu mata teh keberangan. Ai di mah dangdana kieu teh cahi. Setelah demi Allah rek hajat rek moal mah tapi mun balik lagi yang pertama dibanting genut tadi lila dipasangkeun dibuka langsung hareudang balik dewe kan udah daster kabeukin teh geus bau durukan plastik kelekna awok-awokan kaciri kusalaki kita jauhan teh juga ngelek hayam da bulu kelekna tara diri bonding cium tarang bau salon pas cium beheung bau tarason cium suku ngoet daroromeheun palingan mesti teh karpetna hambur da kabawaan ku ibu-ibu kakaitan ka imah siklen ku getah gedang eta panyakit perpecahan antar suku teh geuningan roromeheun teh Vera sing geulis sing seungit tanu panganten bari sing geulis teh isukan Senin make baju SMA salah kita semangat kira balik ke kantor teh mana Kang Haji barang kene deui mah budak SMA bener baheung nangis peot tuh salah sama make pramuka Rebo make baju Indomaret selamat malam ayah dan saya geunaheun geura rumah tangga teh moal salingkuh tawaran salah kita mun geus capek teh bising era menta teu maksimal mere nafkah tawaran AA bade moal biasana teu capek mah salah kitu sok pondok letahna moal mun dibuka deui dua mah AA bade moal sok manyangan seutik moal mun dibuka kabeh mah insyaallah jiga bayawa moal sok coba anggerahin geus kene bae atuh da kasalaki sok teh dieu ai dina sosmed TikTokan tong TikTokan wae hayang mau ke TikTokan kayak ambulanan teh ngeunaheun slebel zaman abi mah Ceyuni TikTok teh di Lebuan oh TikTok di sekolah apa TikTok di Lebuan ai jumba mararota ai kasalaki tiis tiga kebau awas teh Vera ieu bekal itu Pak Ustaz rumah tangga mah sing sakinah apa sakinah sanajan aki-aki nuna eta kamari di BIP Bandung kan aya McD aya aki-aki geus 65 tahun arulin hangout jalan-jalan jeung sini nih nepi ka Pak itu teh eta meureun ulin Pak oke itu pesen kot kentang goreng make saus sosis goreng tapi sapiring teh kuduaan
sini nanti can wani dahar si aki can beres mah abi kan terenyuh ini meni romantis gitu kakek makan sendiri nggak ditemani kurang saya terakhir menang arisan nomor BR nya enggak ini mah kebiasaan kami sejak lama jadi ini nenek nggak berani makan kalau aki belum beres kenapa untuna sekali ewang dari saya bab rumah saya terus si aki nate ngageroan sini nate meni romantis ya bu iya ambilin air si orang yang diajar bisa sekonsisten itu gitu kasih ini ke pemajikannya nyebutnya kasih rahasia dong bisa bertahan selama itu bilang yang sama suami sama istri sini anak muda aki diberikan rahasianya kunaon aki ngageroan sini yang nepi kawayah kieu poho deui ngaranna paling aman sih dan spikun iya istri saya kalau dipanggil yang suka marah yang keberapa saya panggil istri saya pak saya panggil teh Deti itu beb beban teh Deti panggil saya Saiton gitu ya rumah tangga mah heureuh ya. Ini tong rudet, tong ruwet, tong ribet, tong ribut. Rasulullah rudet ke? Rasulullah ribet ke? Rasulullah ribut ke? Rasulullah ruwet ke? Urang teh mika tunggal ikalin bineka tunggal teh ngelehan malin eleh pun awewe ngawak-wak antepkeun. Tong dilawanan kena KDRT, encan KDRW, encan KD lurah. Pun awewe ngamuk antepkeun beres ATM si nasare. Awewe mabuk diuji nguji bapaknya apa ibu pak jawab betul gak nuburat balik dia ke awewe bu nyaha kasalaki aslina wani direungkeun nah sok curhat atuh ka ustad cenah kerek mah eta salaki abi voice note dikirim ke ustad tiga ucing bawar kacincak can hitutna nu tadi sekali beja-beja can kekerot cenah ustad nu sareta sendiri kana ciri ibuna bekem we buku bantal beak tilu samieu dihapan jeung kapukna coba menikahna lain karena Allah karena oleh karena jeng karena oleh kalau Vera memilih Sepa karena ganteng ada batas waktunya kalau Sepa memilih Vera karena cantik ada batas waktunya cantik mah relatif nu mutlak nu goreng boga beungeut dirawat tong diedit dandan keur salaki teh sing geulis sing sengit sing glowing tawaran nya Ustaz cenah heureuh wae ceramah teh bae we ayo Ustaz dimasuk heureuh kara saya teh geula capek pas keur ngaji teh tukang beca mang ayo mang gawe naon ngabeca ayo dimasuk ngabeca kara goblok gawe anjing sulit aja coba ngontrak coba budak geulai banyak digelengan ku beca cai teh jadi daging jadi tukang beca ge di mana karena beca saya tadi nanya non kai usah dimasuk heureuh geula dia kendala aya izin komandan ayo bapak dimasuk baris berbaris tara sok tentara balik di kantor teh Jogja siap gerak dihareupeun imah teh mama barudak buka gerbang dulu salatri ini nulis serius dia di dalang di mana sok ngadalang kan sugan balikin hajat di Purwakarta Jawa Kieu dalang teh balik ka imah teh atuh walayana Bapak Bandara Surabi Doma Amin Sakwa Cibeak pun kudu boga hajat mama ayah lapar mama tablik akbar dinu hajat catering nangis aduh beaku karang taruna mama coba cek pamajikan dalam tadi mah komo nu balik tinu hajat sakitu salatrina komo nu diimanuan hasil gas mahal cengek naik ndog hese
baik cengek naik makan kiwe kusirum hidup sarwala danangan per dalam di mana nggak dalam tuh pak yang cicing aku tong saya selekan pertanyaan tuh Ustaz di mana sokere tara nyatara tuh saya gawe dari kikituan kemari malam Jumat jumpa majikan ke jika Jumahan suga nalawang manto teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diukeula aing teh majikan adan heula teh jero kamar beres adan tuluy naik innal hamdalillah buka calana nahmaduhu muka baju geus muka kabeh jamaah cir iraha adusna aja keburu imsak entak sepa pera tong serius ting nya rumah tangga terame nya untuk make agama mah rudet ruwet ribet-ribut maka pertanyaannya ai cacing bu tenangna di mana natana ai maung di mana pak leuweung ai lauk di mana sepakat well ikan itu sahabatnya air besti tapi kadang air yang merebusnya bukan air yang berselingkuh dengan api pihak hati daun itu suka angin tapi kadang angin yang melepaskannya dari dahan bukan musim gugur daican musim gugur mah ya pitung beliung ya haret rumah tangga juga sama ada pihak ketiga ngaranna Neng Sopi gitu ibu-ibu mah Sopi sugan teh soleha ngadoakeun salaki teh ya Allah lancarkan rezeki suamiku seorang geus palanya paket sopok meni lupa anakna di Manrosa wirid manjada wajada ieu manjada lajada indungna si Aana sibuk dengan WA sama-sama main WA si tetehna dengan Tokped lajada dan Shopee-nya budakna nu awewe main IG lalaki PUBG Mobile Legends itu rumah tangga warna yang apiknya hirupnya kaseke ponok kaseke panjang pak amprokna di Cisitu selama mereka ponok rek panjang gak anger amplopna mangan sakitu jabang mesti lem berarti mau adi tambahan Seyuni, kemudian Ustaz geus diundang geus ceramah tuluy dibere amplop nu kacai eta lain reki. Rek ningali eusi. Sugan aya leuwihna ke depan. Aduh aing ya. Ka Cisitu meuli kopiah sakitu we aya tomat aya peuteuy tamat teh. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Hapunten ceramahna teu dipanjang-panjang ambeh abdi dionang deui. Nya Didoakeun sakali deui barakallahu laka wa baraka anika wa jama'a bainakum fi khair kama sadana barakallahu laka wa ahlika wa malika rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi hab li minas solihin rabbi hab li hukma wa ahli bis solihin rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allahumma kfina bihalalik wa haramik wa ghina bi fadlik amma siwak Allahumma yassir lana umurana Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawarta bi nuri samsik abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana ighfir lana warhamna warhamna wa taqabbal minna wadkhilna al-jannah wa najina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilmu tambahan TKB salam perlu dijawab. Contoh salam ke kuburan perlu dijawab tuh kudu meureun dijawab malumpat. Salam na salat pernah para ustad ngimaman jamaah salat rek sunat rek wajib tuluy salam assalamualaikum warahmatullahi teu emang mau lebat waalaikumsalam Pak Ustad samo sarua TKB ngadoa kudu ngangkat leungeun aya doa nu ngangkat suku doa naon doa suka WC doa suka masjid benernya ngangkat suku aya doa teu ngangkat leungeun teu ngangkat suku tapi anu ngangkat doa rek nyen budak eta mah cenah naon ge geus jerung gunung tah aya doa ngangkat leungeunna jiga kieu doa naon ustaz eta doa ceramah geusan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
telah berakhir agenda terakhir, mohon kepada Mbah Nana untuk bisa menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa karimina wa nabiyina Muhammad wa sallim tabaraka wa sahabati rasulina ajma'in. Amin wa alamin hamdan sakiran hamdan naimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afnal hisab. Allahumma nas'aluka wa jannah wa bika min sahatika wa nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi nas'aluka al-ijabah wa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saja rangkaian acara sudah berakhir. Mari kita tutup, mudah-mudahan keberkahan bersama dengan istighfar, kifarat majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.